Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna hidayah teh aku Kangjeng Nabi dicaritakeun aya hidayatul khalqi, aya hidayatul irsyad, aya hidayatul taufik. Ketika cicing bae horenganan aing teh aya nu nyieun Gusti Allah anu ngadamel langit bumi katut eusina, hidayatul khalqi, iman ka Allah bahwa Allah nu nyieun. Tapi lamun teu dibere hidayatul irsyad mah ngan sakikituna bae tah ka sorga mah ka sorga ngan lewat neraka heula sebab kakarak hidayatul khalqi. Ketika geus aya hidayatul khalqi manehana dibere hidayatul irsyad wal bayan, hidayah untuk menuju pituduh jeung bayan kepertelaan syariat. Hayang mondok aing teh nang saha eta hayang mondok nang Allah. Dipaksakeun ge cak bapana sia mondok bae dibiayaan ku aing ulah nyarit ulah hayangna ulah mikiranna naon pokona sia mah mondok bae teu bere hidayah mah teu betah jeung bunga nang Allah. Keur cicing bae batur di kamarana eta budak ngaleut ngaji ka Cilongok ngaji emang ngaji kumaha sih di situ ngaji ngadengkeun diajak kayu ngaji mong aing mesti tanya ku guru aing ditanya hese ternyata bisa ngajawab isin aing ulah ka kitu emang ngajina saurang-saurang lain ngadengekeun oh emang ngadengekeun doang ngadengekeun jauh ge bisa loba nu tangga Ambon ge ye coba tuh berangkat jana hidayatul irsyad ngadengekeun ojaheunya tuh irsadna aya nu mondokna aya anu sabulan 2 bulan aya sataun aya 5 tahun aya 10 tahun kumaha dibere hidayatul irsyad ku Gusti Allah aya nu datang ka paham amil jurumiyah sorok alfiyah bante ku kudu juman terus tafsir unda hadis usul fikih dan lain sebagainya wah hebat ama irsyad ti Gusti Allah teh dek dicalonkeun beureunanan engke di lemburna jang naon kitu ngaranna lampu penerang irsadna hebat. Nah, kuari nu ngaji mingguan, nu ngaji unggal penting di lembur masing-masing irsyad ti Gusti Allah sanajan deukeut ka majelis teh dibere hidayah ku Gusti Allah batur datang ka majelis nya nama indit hidayah teh maha kunaon sia indit uyang aing majelis moal ngaji malulu batur mah ti jauh datang mata hatena bentaknya nama anu didinya indit. Nah iya kan itu hidayah nang Allah eta hidayatul irsyad wal bayan. Yo dititahan balik ya ceng balik atuh sia sia mondok geus 10 tahun ke bah kula mah deuk di pondok bae heulanan moal dibiayaan ku aing kajeun lah deuk sahirup-hirupna jahabi kurang kula mah lain anak abah kan sia kos kitu atuh iya tuh bongan aja abah cenah moal ngabiayaan lain gitu sia wayah kawin umur sia geus 29 tahun ajen ke nang Allah ke mere ka kula lah deuk kumaha kumaha mah ngaji bae heulana lain kitu ban sia umur 35 tahun ke ditanya anak saha siapan abah-abah ke nu isin mah geus kajeun bah kula mah ngaji bae heulanan wah ieu mah teger jasa ngaji bae irsyad da pohara jasa teu bisa dioget-oget ku mana ku bapana titah balik ke embung mah betah jasa jana di pondok betah jasa ngaji teh nikmat jasa indah jasanya na lamun geus ngaji datang ka HSS ija eta bae alfiah ge rarikes alfiah datang ka HSS-an bae ku jana bisa henteu iya guys aya nu datang ka hidayatul khalqi ngaji mah henteu dibere hidayah tapi imannya na ka Allah aya nu dibere hidayatul irsyad datang ka ngaji datang ka bisa Allah tak urusanana terakhir hidayatut taufik mahal jasa aya anu bisa ngaji tapi teu ngamalkeun teu dibere hidayatut taufik nah teh saeutik ustad anu henteu salat ustad mah ustad tapi salat teu salat nyana hayang naik ti ustad ka kiai tapi teu salat belum teu tapi aya bae teh ustad kos kitu teu dibere taufik dicabut taufikna nah ieu mahal ieu hidayatut taufik keur mah bisa ngaji ngamalkeunana daek hidayatut taufik lamun geus dibere daek ngamal lain sakadar nu fardu jeung nu sunnah terus jangan ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah datang ka nyai-nyayan hatena hidayatut taufikna dibere bagian ku Allah luhur jasa sehingga diangkat jadi sholihin diangkat jadi wali diangkat jadi kutub pohara jasa tambah hidayatut taufikna
Nah nu matak hidayah teh tilu, hidayatul khalqi, hidayatul irsyad wal bayan, hidayatut taufik. Nah iyalah ulaika ashabul jannah nuwa nazana ma fi sudurihim min gil. Di akhirat asup ka sorga nyana ngomongna beu alhamdulillah Gusti Allah teh mere petuduh ka abdi sadaya sehingga iman jeung amal soleh nu tadina dibere hidayah ku Gusti Allah sehingga dibere sorga. Laula an hadanallah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Cacak-cacak teh dibere hidayah ku Gusti Allah atuh kaula teh meunang moal meunang hidayah geus ulah diaku hidayatul khalqi nang Allah, hidayatul irsyad nang Allah, hidayatul taufik nang Allah. Di tengah-tengah kristenisasi anu luar biasa justru di Amerika loba nu asup Islam dibere hidayatul khalqi ku Gusti Allah. Di tengah-tengah berjuang supaya jadi Yahudi jadi Kristen di Inggris loba nu asup Islam. Di Belanda loba nu asup Islam nang saha eta nyulusupkeun hidayah ka jero hate teu puguh teu karo pemimpin Kristen paus bisa asup Islam teh eta mah mahal hidayah Masya Allah sulusup asup lantaran geus boga bagian kapan di dituna tempat di sorgana nu mantak laqad jaat rasul rabbina bil haqq nyata jelas geus datang Rasul Rabbina Rasul urang sadaya bil haqi kalawan bener deh baheula ajakan-ajakan Rasul teh bener ternyata nu di zaman Kangjeng Rasul mah nyaksian Kangjeng Nabi dakwahna setelah Kangjeng Nabi teh aya diteruskeun ku para sahabat sarua nyana ge ngomong jelas nyata Rasul teh mawa bener melalui sahabat. Begitu zaman tabiin di akhirat ngomong jelas nyata Rasul teh bawa benar melalui lisan tabiin terus kabelah dina melalui lisan-lisan ulama dek aing sok kadengikeun dina maulidan dina rajaban dina haulan ternyata bener Rasul aing teh nyata jasa Rasul bener mawa hak melalui lisan-lisan para ulama nu mantak wanudu diceluk antil kumul jannatu uristumuha wahai ahli-ahli sorga tilkumul jannatu sorga uristumuha nu maneh diwaris tah sorga ieu teh bima kuntum tamalun ku sebab anjeun boga pagawean di dunia iman jeung amal soleh tuh sorga jang maneh. Masya Allah di Masar urang teh melalui bendera-bendera di dinya aya bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sina Abu Bakar dibere bendera Siddiq, Sina Umar dibere bendera Al-Faruq, bendera kitu Sina Ali bendera jihad fisabilillah, bendera Sidina Utsman bendera zuhud, terus bendera Sidina Hamzah, bendera ulama-ulama para wali-wali Allah. Lantaran satu bendera diharap Kangjeng Nabi kadieuna wali-wali Allah bendera. Nah memeh berangkat ke surga Allah nitah ka malaikat nudu gera-gerokeun antil kumul jannatu ya orang geus siap di bawah bendera antil kumul jannatu sorga tu sorga urang geus siap wah dek diberangkatkeun Masya Allah melalui kapilah-kapilah kontingen percis urang kos deuk musabaqah kontingen Jakarta wah kontingen Tangerang wah mun dijidah teh mata make bendera pan urang deka mobil masing-masing wah kontingen mobil satu naik urang lembur atuh pabeulit tilkumul jannah cek malaikat tuh surga geus ka dulu ngemprai urang saya lompat mereka wah keulas noraga jon teu si ai tilkumul jannah cek malaikat uristumuha anu ieu surga diwariskeun jang maneh sakumaha bapak urang paeh bae menang warisan urang bima kuntum ta'malun cak malaikat
sebab maneh beramal soleh di dunia iman beramal soleh urang di masar keneh geus tararis tilkumul jannah cek malaikat tuh dah dulu kabeh urang woi oh bendera Golkaran hiji uristuha iyalah diwariskeun jang maneh sorga ku sebab naon bima kuntum ta'malun ku sebab maneh di dunia beramal iman amal saleh geus tarariis urang aya pemimpin-pemimpin urang kan di hareup geus moal selempang ieu mah lantaran ieu kontingen-kontingen teh geus puguh benderana ya Allah ya Rabbi emang kumaha kitu ieu make bahasa uris tumuha kieu nu mantak make bahasa uris tumuha na ahlal jannati yurisunna manazil ahli nar sanyana ahli surga teh ngawaris tempat-tempat ahli neraka sebab cek Kangjeng Nabi laisa min kafirin wala mu'minin illa walahu fil jannah wan nar manzil teu aya hiji mukmin hiji kafir eta teh ngabogaan tempat di surga jeung di neraka urang kabehan geus boga tempat di surga aya di neraka aya kafir boga tempat di surga aya di neraka aya jadi geus dicadangkeun jang balik urang mun ka neraka eta mun ka surga itu ya Allah rarempan ya urang geus boga jadi urang ku ari blok-blok na geus jelas cek na geus jelas di itu kelurahan na geus jelas RT na geus jelas di presiden nama malaikat malik di jadi urang geus boga tempat horenganan di neraka jang pambalikan urang kabehan di sorga kitu keneh geus boga tempat kabeh mukmin jeung kafir teh geus baruga tempat nah jadi saurang-saurangna boga tempat dua di sorga boga di neraka boga fa idza dakhala ahlul jannah al jannata wa ahlun nar an nar di mana-mana asup ahli sorga ka sorga ahli neraka ka neraka nah ahli sorga geus di sorga ahli neraka geus di neraka akhirat jarana bakar rupiatil jannah lihan nar diangkatkeun sorga ka ahli neraka ditembongkeun sorga diangkat ku Gusti Allah di neraka keur ngojae ge kabeh kararieun neuleuh sorga nuker nginum susu nuker muka susu maksudna susu SGM sia mah ka mana bae tuh sablon sia mah nuker ngadahar saos segala ngadahar bubuahan dan lain sebagainya beuh indah jasa keur alalay cerah katembong ku ahli neraka atuh panazaru ila manazilihim fiha nyana neuleuh tempat-tempat nyana nu aya di sorga lantaran nyana ge pan geus dibejaan tuh tempat sia nu di sorga teh itu nu mantak nyana neuleuh tah dibejakeun ku malaikat hazihi manazilukum law amiltum bi taatillah ditembongkeun soteh ta ieu tempat maneh mun cacak-cacak maneh iman terus beramal soleh tah tempat sia eta pan nyeri jasa kana hate nyeri jasa percis kos urang kawin aju teu nurut ka kolot urang ngajak kawin nang kahayang urang nya beke nya jore jol we aya nya putih semampai jangkung masyaallah dibejakeun ka anak urang tah pilihan abah nu jang sia teh mun sia daek mah ambobah ulah ambobah sia mawat maneh ku geus bari mah kekepan bae tas hideung ongan sia teu nurut ka aing abah geus jadiakeun ka eta nu jang sia teh kumaha bah lamun kuari ganti ojol teu bisa mesti kawin batur atuh sia mah sok macem-macem bae geus nikmati ku sia hideung tinggal nyana bae ngap-ngapan kaduhung amat teh teu nurut ka kolot kaduhung amat teh teu nurut ka kolot takkan eta cerita dunia ya ge hadhihi manasilukum law amiltu hei kafir ya tah tempat maneh tah kadeuleuh ku sia geus disiapkeun baheula teh jang maneh mun maneh iman tur maneh baramal sore tah eta tempat sia oh hanyu-hanyu ngana kikieuan atuh kami ka dieu weh nonsen weh malaikat teh nonsen tidak ada teh cek malaikat teh
sumayuqalu ya ahlal jannah ka ahli surga rizqum bima kuntum ta'malun kuari mah lantaran ieu tempat nu bogana di neraka maka warislah ku maneh tah nu baheula jang si Bill Clinton nu baheula jang si George Bush nu baheula jang si Cat Eye ucing tematu tah nyana lantaran ka neraka si Cat Eye kuari mah ieu tempat kosong eusian kumaha wow atuh geus kikieuan we Haji Pendi di surga lain Haji Pendi iyo geus pede bae nya saduanta ge urang geus pugu aya ieu tah nu batur ka neraka jang urang deui haju tempat urang nu di neraka teh ditembongkeun deui Kiai tah nu tah heula teh atuh neraka tempat kiai lantaran kiai ku ari ka sorga tah itu neraka wariskeun habak salodo los tah los jang sabae sapamenang urang kitu kabehan los cenah ieu mah deusian ku artis sabodo geus ieu mah tah surat-suratna BPKB na kabeh tah bikeun wabeh kabeh dibikeun ka pamalikat-malik los kanggeus teu hayang-hayang teuing aing mah kos kitu enggak susuratanna nanggeus kabeh panai ieu mah sabah AJB segala non kan kudu aya gitu kan surat-surat geus menjadi persulit tiba tanda tangan langsung ye atuh upah tanda tangan mana sia teh bikeun ka ahli neraka tempat urang nu di neraka kosong lantaran urang na ka sorga bikeun ka kafir tempat kafir nu tatadina jang nyana mun nyana iman lantaran nyana kafir kosong bikeun ka urang nu mancak ieulah bahasana tilkumul jannah tuh sorga uristumuha nu maneh diwariskeun sorga nu maneh mah jelas aya nu kafir nu tatadina tempat nyana mun nyana ka sorga kuari jeung maneh bima kuntum ta'malun lantaran maneh baheula iman tur beramal saleh nu bentak kurang iman mah geus aya tinggal amal soleh teh kan butuh ilmu ngaji dina ngaji nage kan kudu ikhlas kudu nyaho wudu jeung rukunna syaratna salat rukunna jeung syaratna haji puasa dan lain sebagaian abeh naon abeh beramal solehna mantep sesuai jeung syariat kabelah dituna sesuai jeung thariqah abeh bener-bener Allahu akbar Allah maha agung keagungan Allah kadeul ngalaksanakeun amal solehna teu kudu berat-berat la nukallifu nafsan illa wus asa endek bae ka sorga asa dihareup bae ieu ka sorga pasti biasa husnuzon urang ana inda zanni abdi bi cak Allah kulama kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula sangkaan aing mah ka sorga aing mah asana ka neraka keur kumaha sangka sia bae nu mantap kajeun teuing teu salat sing gede sangka ai teu isin mah atuh nyana ge boga sangka boga perhitungan ieu nyana ieu boga sangka asal aing digaji atau emang digawe ieu jelema nu teu digawe diikat atawa teu digawe di kitu cinglu teu digawe tapi jana boga sangka asal aing digaji ya dek ku galede ge moal ka jelema atuh sangka ge sarua eta Gusti Allah ngomong kos kitu teh ulah disangka lah aing mah bagus sangka bae atuh bagus sangka ge kumaha sangkana lantaran nyana ge boga rarasaan ieu boga rarasaan cek Haji Taji kumaha kira-kira ya di ayat ji atuh deuk kumaha deui jang ngaji unggal minggu sanajan di handapeun tangkal Ambon kan salat ja atuh biasa kula mah sanajan tilok tahajud tilok bala tematu sakira tambahna doang ka Mekah ja geus ngazakat ja atuh osok anak atuh ja hayang sok dibabagi segala rupa aju perasaan ja atuh ieu mah eta bapae ka surga ja ieu mah eta bagus sama sangkaan kitu kan nu saurang deui Dedi lu Ded emang bagaimana ini sekarang lagi sakit iya gua lagi sakit kira-kira lu kalau sakit ke surga apa neraka tahu ya saya itu tapi kalau sangkaan sih pengen ke surga aja bagus aja Ded
Kata kiai juga harus bagus angka. Iya, lu suka sholat? Kagak. Puasa suka lo kalau bulan Ramadan? Ya kagak juga sebenarnya. Lu kerja apa aja itu? Ya sekali-sekali suka mabok juga sih. Ini lu sekarang lagi gimana perasaannya? Mau mati kayaknya gue. Tapi ada nggak perasaan sorga? Sangka sih sorga aja. Iya kepengen mah walaupun begini-begininya maha Allah maha gopur. Waduh buka dalil ke budak. Ye, jawara ge buka dalil. Tetap di jero hati nama teu biasa dibohongan. Dek sangka kumaha? Aing ngadenge di kiai-kiai nu teu salat mah kana neraka. 1 juta kali aing boga sangka bagus ge hate leutik nama teu bisa dibohongan. Sangka teh kumaha? Aya korena jeung dilala ka jeung kumaha ge. Ye, kitu mah urang salat sok. Sok salat atuh sok aing mah ka jeung kumaha ge jawani aing mah lamun tinggalin qada. Mata aing mah subuh mah qodoan mah lulu aing. Ani aing mah tak atuh geus emang sakitu bisana jeung anak imam mah DHS mah anugerah ti Gusti Allah. Jaing ge hudang mah tuh sok berjamaah ngan teu hudang-hudang emang nangsa nang Allah pan. Bohongan ku Allah teu dihudangkeun aing. Nyalahakeun ka Allah tolol tak budak. Tapi aing kodo kan. Ye eta aing gede hate. Tetep sorga aing mah. Eta mah deres kos kitu mah. Sebab salat dah siap moal ka sorga jatuh husu. Atuh soal husu mah dak malah lain deui eta mah bagian kiai eta mah. Bagian aing mah duduk husu di mana? Salembur aing coba dengekeun husu jeung mal aya. Atuh lamun hunu kudu nu husu bae maka sorga atuh mah tuh sorga kosong. Nyalakeun ngarobrol bae teh si Unyil jeung si Petruk. Tetap aing bagus angka itu aing mah sabisa-bisana sakit. Tetap sia itu husu mah je. Aing kamari kan ngaji di Cilongok. Cak Allah lain cak kiai cak Allah la nukallifu nafsan illa usaha. Aing mah sakuran eta doang nu di tengah-tengah ku aing. Jangan ke dalil di hadapan Allah. Besi Allah nanya, "Sia sabaraha taun hirup?" 60 Gusti. Kunaon teu pernah tahajud? Teu kabawa. Duha sarwa teu kabawa. Kunaon sia salat zuhur dengan zuhur henteu make salat sunah? Tetep teu kabawa Gusti. Abdi mah nu pardu-parduna bae. Kata husu pancak Gusti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Waduh, cak Gusti Allah malaikat ya, balangkeun ka sorga ieu mah nu kieu mah. Geus segera geus. Waduh, tah batak sakuran teu kudu badi talar ieu bae hiji. Jangke di hareupeun Allah. Aduh, mantep jasa. Silai la nukallifu nafsan illa wus'aha. Geus sakitu talar. Malah mah rakaat awal rakaat kadua eta bae Pak. Salat maghrib. Jadi imam deui. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allahu akbar. Rakaat kadua tadi bae. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allahu akbar. Cak makmum mantep ya. Imam istiqomahkeun ye. Hebat imam ya. Keceritakeun mah jelema nu iman terus beramal soleh memang jelas-jelas asal ikhlas. Ialah Allah ngajanjikeun ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ketika digiring jelema nu iman tur nu amal soleh dek dikasorgakeun di hareupeun sorga teh aya tangkal kayu gede. Di dinya teh aya 2 sumber cairna tina akar dipandian heula ku malaikat di dinya teh maksudna ieu nu hiji teh ngaberesan batinna supaya aya ulah aya panyakit-panyakit. Nu hiji deui ngaberesan zahirna geus zahir jeung batin teh geus diberesihan. Nu mantak begitu asup ka sorga. Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Datang ka jero sorga geus eueuh panyakitan jero hate teh
ujuban hikduan takaburan Sumadan lain sebagainya nggak sesenangan we di jero surga tanpa aya penyakit kan ngeunah jasa urang ge di dunia mun boga babaturan sombong boga babaturan tawaduk boga babaturan daek ngabela ka urang boga babaturan teu ngunek-ngunek ngeunaheun jasa urang boga babaturan teh urang perlu motor kuncina aya motorna aya dipake bae urang sia teh bebe jadi batur aing nu ieu mah geus moal nanaonnya nama kajian buku mah ge bahkan aya duit tadi dia cokot jang meuli bensin teu bebe deui ngeunaheun jasa motor-motor babaturanna kuncina geus nawel dirinya duit teh jang meuli bensin teh teu bebe jadi jeuh babaturan urang neuk berangkat kadeuleu aya je Samsu di kantongna cokot deui mantep jasa. Dorong menang sapoe balik deui ka dinya tuh bener bae cek babaturan teh aing geus nyangka motor aing ku sia duit dari cokot ja aja rok aing geus cokot ih bisaan sakira teh seuri pada eta urang boga babaturan kos kitu mantep jasa coba lamun urang babaturan motor aing dibawa ku saya teu bebe kahayang aing teh beja atuh sia goblok sia awal sia enggak sah sampai di sini saja. Pada orang teu ngeunah teh boga babaturan kos kitu. Masyaallah, kos urang boga pamajikan hatena bersih ngeunaheun biasa. Urang deuk berangkat teu boga duit, aya duit pamajikan cokot ku urang bahkan aya emasna anting di dinya tah giwang dicokot ku urang dijual. Urang saminggu teu datang teu balik barang datang ka dinya. Neng, kakak nyokot duit kula nya. Heeh. Aji eta anting dicokot deui. Cokot di bisi kurang mah. Iya tuh naon kak tadi negati kakak iya ngeunaheun kana hate tih sate urang Masya Allah ada nage kakak bisa balik keneh sakieu geus alhamdulillah kula mah urusan duit urusan anting segala lah masa nu penting kakak aya Masya Allah tis jasa coba neangan di Cikupa kos kitu barang datang kokoprak ke si kieu-kieu bae. Koprak. Urang ge datang aing lewat mana ieu? Lewat mana ieu? Aing ka hareup apa ka tengah apa ka dapur bingung aing. Nyana geus koprak. Imah urang ngabangun urang tapi urang sieun balik coba. Pan eta tolol eta urang. Tapi maksakeun maneh. Kak. Kakak malih duit kula nya. Heula tuh aing asup ulang. Dasarna. Emang turunan kakak mah teu beres tuh, paman mah bapak turunan pan. Pan bapak urang, bapak kolot urang ka bawa pan eta. Tungtung lama teu beres bae, emang tolol urang Cikupa mah bloon. Kan panas nu aya urang. Masyaallah kan mantap nengan pamajikan teh nu kos kitu tah. Neng, neng leungit duit bola ka ditanya diuk bae heula Kak, diuk kalanan. Nginum heula, duit mah gampang diteangan Kak. Tapi pan kakak mun leungit ya saya anak-anak sadunya ieu ngan kakak bentukna ngan hiji doang kos kakak doang ih kula mah geus eueuh deui di hate kula ngan kakak doang aduh pan urang ge tiis jasa aya atuh ka kamar ayo atuh aduh basotan neangan pamajikan nu tiis neangan nu tiis nu ulah marah bae ka urang Masya Allah cak pamajikan lah kiai ieu bisa bae Katara di hatena gitu bae emangnya nama teu maksud bagus ya hatena maksud bagus tah di dunia mah kos kitu bae tetep boro-boro jeung babaturan boro-boro jeung pren urang dina usaha boro-boro dina politik cacak-cacak jeung pamajikan bae ge teu meunang salah saeutik dunia mah kos kitu tetapi di sorga wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin dicabut ku aing cek Gusti Allah penyakit ku aya di jero hate urang boga pamajikan 70 sugan aya kumaha pamajikan teh aya encan tambahan pamajikan urang nu asli encan ditambahan deui tatangga urang nu salakina ka neraka pan eta bagian urang euy nu batak doakeun bae tah kaleta kan jadi pamajikan urang eta kumaha eta nyana aya panas di sorga moal aya wa nazana ma fi sudurihim min ghillin lain sorga tuh aya keneh panas mah lain sorga
di dunia teh urang hayang nyandung boga pamajikan 2-3 maksudnya hayang jadi sorga kan abeh ieu hayang jadi sorga boga panyakin boga pamajikan 2-3 opat ternyata jahanam kabeh nyana ge ngana sehatan kanu encan nyandung ulah cak aing ulah emang kunaon pepes hulu sia aing ente pan teu pepes aing geus tanggung pepes aing nyana ge kada sehatan ulah coba-coba lamun sia hayang pepes hulu jandung sia aing ieu geus diganti ku batok kalapa ye nyandung kana sehatan hampir kabeh karena itu kabeh sia yang tentrem imah tangga ulah nyandung geus hiji bae kabeh nu nyandung karitu aya nya lagi nu ngajakan nyandung abeh dicarekan nyana itu ge dicarekan ketika nyana dicarekan nyandung lah ngaranna babaturan deugeut akhirnya nyandung kan tah nu kolot nyarekan itu ge sarua kapang ide saya carekan kan sasalaman akur nya mah abeh aya batur doang ai tentrem mah nu dimaksud hayang boga imah mewah ditendenan di sisina pancuran dicitendan deui cai mancur ditendenan deui taman-taman di samping eta deui boga kendaraan lain hiji 2-3 jana nyandung maksudna hayang jadi sorga supaya di dunia teh jadi sorga ternyata teu jadi sorga balik ka imah sieun jalan mana ini imah nyana pamajikan dibiayaan ku nyana tapi alabatan Kapolres menghadapi pamajikan teh aduh Kapolres ona mah ya senyum-senyum imah tutut bae le manyun teu jadi sorga nu mantak ciptakeun imah tangga supaya jadi surgawi ulah hese-hese ndeu kumaha supaya suasanana nyaman supaya urang ibadah ka Allah mantep eta nu nyandung ibadahna moal beres kajian kumaha ge Allahu Akbar poe ieu aing ka mana balik ye nyana schedule gilir malulu di jero hate mun opat teh mah wah ieu di dieu isu ka mana ye isu ka mana ndeu kumaha husuna gantung habak di mah kos kitu eueuh husu bohong kajian kumaha komo haju aya SMS mah tinu ngora tinu kolot puyeng aing cek dina teh ieu tuh puyeng dijieun ku saha ye heuy teu cek awe akur emangnya mah yang kitu bae panjang ieu mah keur carita di sorga mah eueuh panyakit wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar kacaritakeun mah jelema nu iman jelema nu amal soleh urang kabehan geus aya di sorga ningali sorga nu luar biasa lamun diuji ku amal urang memual kabeuli eta sorga teh lantaran gedong teh ulah dihayalkeun batuna batu cisoka ulah dihayalkeun ieu melesteurna make pelesteran urang Garut ulah dihayalkeun ieu sorga teh sorga kos bangunan kelapa gading BSD dan lain sebagainya sorga mah ieu batuna tina emas tina perak di dieu suasana teh eueuh panon poe eueuh bulan eueuh listrik dan lain sebagainya tapi seluruh cahaya aya hese nyaritakeunana lantaran disebut beureum lain disebut hejo lain disebut koneng lain seluruh cahaya aya tajri min tahtihamul anhar dihandapeun gedong teh cai-cai sing kolocor asli sorga ketika kurang ditambah eta cai nyamperkeun tangkal kayu teh akarna lain dihandap tapi di luhur buahna macem-macem hiji tangkal kayu teh tangkal buah misalnya lain buah doang tapi seluruh bubuahan aya di tangkal buah teh kumaha di hiji tangkal teh didinya teh jeruk aya apel aya anggur aya cau aya dan lain sebagainya teu kudu dialaku urang teterekelan raga kurang atuh tinggal di tempat tinggal di awet cau ka dieu sia cau datang ka urang di dahar ku urang teh geus di dahar cau jadi deui datang deui ka ditu teu kumaha teu ngabeakan maju beungeut urang per harina berbeda tambah ganteng tambah kasep tambah geulis iyalah sorga
bidadari di sisian urang teh kata aya 70. Aduh nu hepe susuna. Allah. Aduh Masya Allah irung mararancung bibir. Aduh geus asa nyaritakeunana. Nu mantak geus pokona lawas sorga teh lain lalagaan. Bau jengkol, bau peuteuing. Kumaha sararengit MCK di sorga mah sugan neangan WC urang eueuh. Atuh lain sorga mah keneh ngising keneh bae mah. Atuh hese aing ngising keneh mah pan babauan eueuh di ditu mah. Urang dahar bae nginum bae teh kudu neangan MCK di ditu mah asal kesangan beres. Masyaallah aju kesangna seungit teh. Ya mah bener-bener sorga penyakit batin eueuh zahir kararasep jeung garelis per hari urang teh makin kasep makin geulis berbeda wajah tatangkalan dan lain sebagainya ge hese nyaritakeunana kitu keneh sinar-sinar dihandap sing kolocor tajri mintah tihimul anhar geus hese nyaritakeunana bae sorga mah lantaran eta kenikmatan anu hakekin leuwih ketika urang ningali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha ta urang engke ngomongna di ditu ye urang bae heula keur carita. Barang daratang ka be ka sorga beuh pelukan ja ente ge ka sorga. Ujang sia ka sorga. Ka dieu. Wah pelukan urang kabeh. Wih, itu kiai urang. Wah pelukan. Ku bunga-bungahna aduh ieu kakarak asup ka sorga kabeh ge kararaget. Masyaallah cakuan si Abdul Qadir kade sia ka sorga keneh ka sorga sia ge akibat taon sia maca syekh kula di ditu sia maca syekhna pasti ikhlas ja awal-awal mah yang berkat-berkat bener ka dieukeun mah ikhlas lah cakedat tah ka sorga kabeh waduh geus Kangjeng Nabi aya sahabat aya kabeh barang asup ka sorga kumaha ngomongna wa qalu ahli sorga ngomong di sorga alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ieu bahasa ahli sorga. Sadaya puji tangtu ka Gusti Allah Gusti nuhun ka bina-bina luar biasa abdi teh anu Gusti teh parantos tuduhkeun ka abdi hadal amal kana ieu amal nu melalui amal-amal ieu lah abdi bisa ka sorga. Abdi amal teh iman ka Gusti iman ka Rasul Gusti di samping eta abdi teh terus tuturkeun syariat anu dikembangkeun ku Rasul Gusti anu terus diteruskeun ku para ulama-ulama warasatul anbiya. Abdi teh terus ngamalkeun iman melalui syariat-syariat teh. Nah, ieu nu datang ka syariat doang di dieu, nu datang ka tarekat di dieu, nu datang ka hakikat kabeh aya di sorga. Berbagai-bagai tahapan ke di sorga. Nu bersyariat mah ayana di dieu, nu bertarekat mah ayana di dieu, nu berhakikat mah aya di dieu. Kabeh ngan ka sorga tanpa aya ngunek-ngunek. Pan sia mah luhur amat, pan aing mah handap amat, moal aya lantaran geus dicabut penyakit. Nu geus dihandap pe senangku dihandapna, nu di tengah senangku di tengahna, nu di luhur senangku di luhurna. Lantaran pada akhirna mah engke bisa silih sabab nu aya dihandap nu bersyariat nyaba ka nu bertarekat, nu bertarekat nyaba ka nu berhakikat. Engke nyaraba urang ka rasul-rasul urang, nyaba urang ka Kangjeng Nabi Isa, nyaba ka Kangjeng Nabi Musa, ka Kangjeng Nabi Harun, ka Kangjeng Nabi Yusuf, ka Kangjeng Nabi Daud. Bahkan engke di sorga teh pan aya hiburan anu bakal nyanyina Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Wah, mantap kurang aya bahasa uluk-uluk Nabi Daud. Suarana, Masya Allah, kurang ngadengekeun Kangjeng Nabi Daud di dunia bae ge kapan manuk-manuk ge cara rici di dunia ieu. Jelema kabeh ngadengekeun bahasa ngadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud mangalalentuk bae kabeh. Sapi munding lamun keur leumpang ngadenge suara Kangjeng Nabi Daud cicing ngeunaheun biasa. Masya Allah. Tapi coba ge sapi keur leumpang ngadenge suara Haji Pendi gegerebegan. Aduh, kebo ge lamun ditanya kumaha sia ngagerebeg galedeg aya kaceuli sakieu. Tah ieu suara para jasa engke di sorga urang bisa ngadengekeun.
ganteng na Kangjeng Nabi Yusuf ngeunahna suara Kangjeng Nabi Daud ngan moal aya nu pangganteng-ganteng nama iwati Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadaya puji tangtu ka Gusti Allah nu parantos tuduhkeun ka abdi kana ieu amal ti mimiti iman datang ka beramal soleh abdi ieu teh lain abdi menang Gusti allazi haza jazaa'u nu abdi amr amal teh ieulah babales dayana surga abdi bisa asup ka surga kulantaran sabab di dunyana iman jeung beramal soleh mun lain cacak-cacak Gusti abdi moal kieu wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah abdi sadaya teh moal meunang dulu mun cacak-cacak gugus ya Allah abdi henteu dituduhkeun mata hidayah teh mahal hidayah teh aku Kangjeng Nabi dicaritakeun aya hidayatul khalqi aya hidayatul irsyad aya hidayatul taufik mimiti hidayatul khalqi dibere hidayah sebagai makhluk ketika cicing bae horenganan aing teh aya nu nyieun Gusti Allah anu ngadamel langit bumi katut eusina hidayatul khalqi iman ka Allah bahwa Allah nu nyieun tapi lamun teu dibere hidayatul irsyad mangan sakikituna bae tah ka sorga mah ka sorga ngan lewat neraka heula sebab kakarak hidayatul khalqi ketika geus aya hidayatul khalqi manehana dibere hidayatul irsyad wal bayan hidayah untuk menuju pituduh jeung bayan kepertelaan syariat hayang mondok aing teh nang saha eta hayang mondok nang Allah dipaksakeun ge cak bapana sia mondok bae dibiayaan ku aing ulah nyarit ulah hayangna ulah mikiranna naon pokona sia mah mondok bae teu bere hidayah mah teu betah jeung bunga nang Allah keur cicing bae batur di kamarana eta budak ngaleut ngaji kacilongok ngaji emang ngaji kumaha sih di situ ngaji ada yang diajak kayu ngaji mau aing mesti tanya ku guru aing ditanya hese ternyata bisa ngajawab isin aing ulah ka kitu emang ngajina saurang-saurang lain ngadengekeun oh emang ngadengekeun doang ngadengekeun jauh ge bisa loba nu tangga Ambon ge je coba tuh berangkat jana hidayatul irsyad ngadengekeun ojaheunya tuh irsadna aya nu mondokna aya anu sabulan 2 bulan aya sataun aya 5 tahun aya 10 tahun kumaha dibere hidayatul irsyad ku Gusti Allah aya nu datang ka paham amil jurumiyah sorop alfiyah bante kukudul juman terus tafsir unda hadis usul fikih dan lain sebagainya wah hebat ama irsyad ti Gusti Allah teh dek dicalonkeun meureunana engke di lemburna jang naon kitu ngaranna lampu penerang irsyadna hebat nah kuari nu ngaji mingguan nu ngaji unggal peuting di lembur masing-masing irsyad ti Gusti Allah sanajan deukeut ka majelis teh dibere hidayah ku Gusti Allah batur datang ka majelis nya nama indit hidayah teh mahal kunaon sia indit uyang aing majelis ngadeng ngaji malulu batur mah ti jauh datang mata hatena bentaknya nama anu didinya indit nah iya kan itu hidayah nang Allah eta hidayatul irsyad wal bayan tuh dititahan balik ya ceng balik atuh sia sia mondok geus 10 tahun ke bah kula mah deuk di pondok bae heulanan moal dibiayaan ku aing kajeun lah deuk sahirup-hirupna jahabi kurang kula mah lain anak abah sia kos kitu atuh iya tuh bohongan aja abah cenah moal ngabiayaan lain gitu sia wayah kawin umur sia geus 29 tahun ajen ke nang Allah ke mere ka kula lah deuk mata kula mah ngaji bae heulana lain kitu ban sia umur 35 tahun ke ditanya anak saya siapa abah-abah ke nu isin mah geus kajeun bah kula mah deuk ngaji bae heulanan boy mah teger jasa wajib irsyad da pohara jasa teu bisa dioget-oget ku mana ku bapana titah balik ke embung mah betah jasa jana di pondok betah jasa ngaji teh nikmat jasa indah jasanya nama lamun geus ngaji datang ka HSS ija eta bae alfiyah ge rarikes alfiyah datang ka HSS-an bae ku jana bisa menteu iya guys aya nu datang ka hidayatul khalqi ngaji mah teu dibere hidayah tapi imannya ka Allah aya nu dibere hidayatul irsyad datang ka ngaji datang ka bisa Allah tak urusanana terakhir hidayatut taufik mahal jasa aya anu bisa ngaji tapi teu ngamalkeun teu dibere hidayatut taufik nah teh saeutik ustad anu henteu salat ustad mah ustad tapi salat
teu salat nyana hayang naik ti ustad ka kiai tapi teu salat blon tuh tapi aya bae teh ustad nu kos kitu teu dibere taufik dicabut taufikna nah ieu mahal ieu hidayatut taufik keur mah bisa ngaji ngamalkeunana daek hidayatut taufik lamun geus dibere daek ngamal lain sakadar nu fardu jeung nu sunnah terus jangan ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah datang ka nyai-nyayan hatena hidayatut taufikna dibere bagian ku Allah luhur jasa sehingga diangkat jadi sholihin diangkat jadi wali diangkat jadi kutub pohara jasa tambah hidayatut taufikna nah nu matak hidayah teh tilu hidayatul khalqi hidayatul irsyad wal bayan hidayatut taufik nah iyalah ulaika ashabul jannah nu nazana ma fi sudurihim min gil di akhirat asup ka sorga nyana ngomongna be alhamdulillah Gusti Allah teh mere petuduh ka abdi sadaya sehingga iman jeung amal soleh nu tadina dibere hidayah ku Gusti Allah sehingga dibere sorga deh laula an hadanallah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah cacak-cacak teh dibere hidayah ku Gusti Allah atuh kaula teh meunang moal meunang hidayah geus ulah diaku hidayatul khalqi nang Allah hidayatul irsyad nang Allah hidayatul taufik nang Allah di tengah-tengah kristenisasi anu luar biasa justru di Amerika loba nu asup Islam dibere hidayatul khalqi ku Gusti Allah di tengah-tengah berjuang supaya jadi Yahudi jadi Kristen di Inggris loba nu asup Islam di Belanda loba nu asup Islam nang saha eta nyulusupkeun hidayah ka jero hate teu puguh teu karo pemimpin Kristen paus bisa asup Islam eta mah mahal hidayah Masya Allah sulusup asup lantaran geus boga bagian kapan di dituna tempat di sorgana nu mantak laqad jaat rasul rabbina bil haqq nyata jelas geus datang rasul rabbina rasul urang sadaya bil haqqi kalawan bener deh baheula ajakan-ajakan rasul teh bener ternyata nu di zaman Kangjeng Rasul mah nyaksian Kangjeng Nabi dakwahna setelah Kangjeng Nabi teh aya diteruskeun ku para sahabat sarua nyana ge ngomong jelas nyata Rasul teh mawa bener melalui sahabat begitu zaman tabiin di akhirat ngomong jelas nyata Rasul teh bawa bener melalui lisan tabiin terus kabelah dieuna melalui lisan-lisan ulama dek aing sok kadengikeun dina maulidan dina rajaban dina haulan ternyata bener Rasul aing teh nyata jasa Rasul bener mawa hak melalui lisan-lisan para ulama nu mantak wanudu diceluk antil kumul jannatu uristumuha wahai ahli-ahli surga tilkumul jannatu sorga uristumuha nu maneh diwaris tak sorga ieu teh bima kuntum tamalun ku sebab anjeun boga pagawean di dunia iman jeung amal soleh tuh sorga jang maneh Masya Allah di masar urang teh melalui bendera-bendera di dinya aya bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sina Abu Bakar dibere bendera Siddiq Sina Umar diberes bendera Al-Faruq bendera kitu Sina Ali bendera jihad fisabilillah bendera Sina Utsman bendera zuhud terus bendera Sidina Hamzah bendera ulama-ulama para wali-wali Allah lantaran satu bendera diharap Kangjeng Nabi kadieuna wali-wali Allah bendera nah memeh berangkat ke surga Allah nita ka malaikat nudu gera-gerokeun antil kumul jannatu ya urang geus siap di bawah bendera antil kumul jannatu sorga tu sorga urang geus siap wah deuk diberangkatkeun Masya Allah melalui kapilah-kapilah kontingen percis urang kos deuk musabaqah kontingen Jakarta wah
kontingen Tangerang mun dicidah teh mata make bendera pan urang deka mobil masing-masing wah kontingen mobil satu naik urang lembur atuh pabelit pabelit biasa geus besi tinggaleun bae padahal mah datang ka jero dihitungan deui nyangel pan ngitungan urang Arab teu pati bisa ngitung wahid itten talata arba khamsa sitta sab'a samania tisa asyara 11 12 balik deui wahid isten salasar heuy sakurang ieu geus tadi geus dihitung la ijlis kullu wahid isten talata arba geus datang ka dieu aya nu ngomong deh uskut balik deh angel urang Arab begonya ada tuh bisa ngitungnya nama teu bisa ngitung bantuan ke urang la ada 1 2 3 4 la bas anta ijlis nyana deui bae wahid itsnain talata arba'a khamsa sitta sab'a thamaniya asyara tisa asyara ihda asyar balik deui bae mal berangkat di pasar urang Arab aduh maksud eta nah ku kasieun hati-hati sebab eueuh hiji nyana ditangkep gas cek jana aing mah moal dihareup heula di tukang aing mimitiana di tukang wahid ieu teh tala atuh kitu-kitu kayane jadi mobil ieu urang ieu kontingen 2 kontingen 3 ieu ge sarua urang zumara siqal ladzina taqaw ilal jannati zumara masyaallah hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha qala lahum salamun alaikum tibtum ya Allah ya Rabbi ngeunaheun biasa salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin ka dina surat Zumar ieu di dieu tilkumul jannah cek malaikat tuh surga geus ka dulu ngemprai urang saya lompat bae kan wah kaulas noraga jon teu sia tilkumul jannah cek malaikat uristumuha anu ieu surga diwariskeun jang maneh sakumaha bapak ulang paeh bae menang warisan urang bima kuntum ta'malun cek malaikat ku sebab maneh beramal soleh di dunia iman beramal soleh urang di masar keneh geus tararis tilkumul jannah cek malaikat tuh dah dulu kabeh urang woi bendera Golkaran hiji tuh uristumuha ieulah diwariskeun jang maneh surga ku sebab naon bima kuntum ta'malun ku sebab maneh di dunia beramal iman amal saleh geus tarariis urang aya pemimpin urang kan dihareup geus moal selempang ieu mah lantaran ieu kontingen teh geus puguh benderana ya Allah ya Rabbi emang kumaha kitu ieu make bahasa uristumuha kieu nu mantak make bahasa uristumuha na ahlal jannati yurisunna manazil ahli nar sanyana ahli surga teh ngawaris tempat-tempat ahli neraka sebab cekang yang nabi laisa min kafirin wala mu'minin illa walahu fil jannah wan nar manzil teu aya hiji mukmin hiji kafir eta teh ngabogaan tempat di surga jeung di neraka urang kabehan geus boga tempat di surga aya di neraka aya kafir boga tempat di surga aya di neraka aya jadi geus dicadangkeun jang balik urang mun ka neraka eta mun ka surga itu ya Allah rarempan ya urang geus boga jadi urang ku ari blok-blok na geus jelas cek na geus jelas di itu kelurahan na geus jelas RT na geus jelas di presiden nama malaikat malik di jadi urang geus boga tempat horenganan di neraka jang pambalikan urang kabehan di surga kitu keneh geus boga tempat kabeh mukmin jeung kafir teh geus baruga tempat nah jadi saurang-saurangna boga tempat dua di surga boga di neraka boga fa idza dakhala ahlul jannah al jannata wa ahlun nar an-nar di mana-mana asup ahli surga ka surga ahli neraka ka neraka nah ahli surga geus di surga ahli neraka geus di neraka akhirat jarana bakar rupiatil jannah lihanin nar diangkatkeun surga ka ahli neraka
ditembongkeun sorga diangkat ku Gusti Allah. Di neraka keur ngojay ge kabeh kararieun neuleuh sorga. Nuker nginum susu, nuker muka susu. Maksudna susu SGM sia mah ka mana bae. Tuh, sablon sia mah. Nuker ngadahar saos, segala ngadahar bubuahan dan lain sebagainya. Beuh, indah jasa keur alalay cerak katembong ku ahli neraka atuh panazaru ila manazilihim fiha. Nyana neuleuh tempat-tempat nyana nu aya di sorga. Lantaran nyana ge pan geus dibejaan tuh tempat sia nu di sorga teh itu nu mantap nyana neuleuh tah dibejakeun ku malaikat. Hadhihi manazilukum law amiltum bi taatillah. Ditembongkeun soteh ta ieu tempat maneh mun cacak-cacak maneh iman terus beramal soleh tah tempat sia eta. Pan nyeri jasa kana hate. Nyeri jasa percis kos urang kawin aju teu nurut ka kolot urang ngajak kawin nang kahayang urang nya beke nya jore jol bae aya nya putih semampai jangkung masyaallah dibejakeun ka anak urang tah pilihan abah nu jang sia teh mun sia daek mah ambobah ulah ambobah sia mawat maneh ku enggak, sebari mah kekepan bae tas hideung. Ongan sia teu nurut ka aing. Aing abah tuh geus jadiakeun ka eta nu jang sia teh. Kumaha bah lamun kuari ganti ojol teu isa. Geus kawin batur atuh. Sia mah sok macem-macem bae. Enggak, nikmati ku sia hideung. Tinggal nyana bae ngap-ngapan kaduhung amat teh teu nurut ka kolot kaduhung amat teh teu nurut ka kolot takan eta cerita dunia. Ieu ge hadhihi manasilukum law amiltu. Hei kafir. Ya tah tempat maneh tah kadeuleuh ku sia. Geus disiapkeun baheula teh jang maneh mun maneh iman tur maneh baramal sare tah eta tempat sia. Oh hanyu-hanyu ngana kikieuan. Atuh kami ka dinya weh nonsen weh malaikat teh nonsen. Tidak ada teh cek malaikat teh sumayu qalu ya ahlal jannah ka ahli surga risuhum bima kuntum ta'malun kuari mah lantaran ieu tempat nu bogana di neraka maka warislah ku maneh tah nu baheula jang si Bill Clinton nu baheula jang si George Bush nu baheula jang si Cat Eye kucing teh atuh tah nyana lantaran ka neraka si Cat Eye kuari mah ieu tempat kosong eusian kumaha wow atuh geus kikieuan we Haji Pendi di surga lain Haji Pendi ieu geus pede bae nyana saduantak ge urang nu urang geus pugu aya ieu tah nu batur ka neraka jang urang deui kaju tempat urang nu di neraka teh ditembongkeun deui hei kiai tah nu tah heula teh atuh neraka tempat kiai lantaran kiai kuari ka sorga tah itu neraka wariskeun habak salodo los tah los jang sabae sapamenang kurang gitu kabehan los cenah ieu mah deusian ku artis sabodo geus ieu mah tah surat-suratna BPKB na kabeh tah bikeun wabeh kabeh dibikeun ka malaikat-malik oh geus teu hayang-hayang teuing aing mah kos kitu geus susuratanna geus kabeh panai ieu mah sabah AJB segala non kan kudu aya gitu kan surat-surat geus menjadi persulit ieu tanda tangan langsung ye atuh upah tanda tangan mana sia teh bikeun ka ahli neraka tempat urang nu di neraka kosong lantaran urang na ka sorga bikeun ka kafir tempat kafir nu tadina jang nyana mun nyana iman lantaran nyana kafir kosong bikeun ka urang nu mancak ieulah bahasana tilkumul jannah tu sorga uristumuha nu maneh diwariskeun sorga nu mana mah jelas aya nu kafir nu tadina tempat nyana mun nyana ka sorga kuari jeung maneh
bima kuntum ta'malun lantaran maneh baheula iman tur beramal soleh. Bentak kurang iman manggeus aya tinggal amal soleh. Amal soleh teh kan butuh ilmu ngaji. Dina ngaji nage kan kudu ikhlas, kudu nyaho wudu jeung rukunna syaratna, salat rukunna jeung syaratna, haji puasa dan lain sebagaian. Abeh naon? Abeh beramal solehna mantep sesuai jeung syariat kabelah dituna sesuai jeung thariqah. Abeh bener-bener Allahu Akbar, Allah Maha Agung, keagungan Allah kadeuleu. Ieulah amal soleh nu mantak urang mah kuari dibere taufikul irsyad. Di samping taufikul khalqi urang dibere taufikul irsyad daek ngaji. Padahal mah di imah riweuh jasa, nya ngawarung gitu kan, nya urusan tapi lah aing deuk ngaji bae lah. Geus kajian tah tinggalkeun. Diomean ge jak wae moal bakal untung. Mun untung mah aing ge moal ngaji ieu, ge tolol. Aya tungtungan kos kitu bae tah. Aja kunaon lihat dagang poe minggu lah, dagang ge rugi malulu. Mun untung moal ngaji ya ge. Aduh, zaman teu beres kos itu tah. Malaikat ge nganyatet da setengah hate. Budak ngaji beneran tah teu sih ya. Nah, ieu keur carita uris tumuha tak dijelaskan kok bisa diwaris. Pan waris bak eta mah meureunana mun aya nu mah horenganan kos kitu tadina. Setiap jelema boga tempat jang pengbalikan, di neraka aya, di sorga aya. Ketika urang ka sorga, maka tempat urang nu di neraka wariskeun ka kafir. Los jang sia. Ketika kitu kafir ka neraka lantaran teu iman, tempat kosong jang urang. Jadi setiap anu asup ka sorga ngabogaan dua tempat, hiji nu asli, dua warisan di para kafirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantap ulah aya paksa-paksaan, la ikrah fiddin. Teu aya paksaan dina agama, ulah maksa urang ka Buddha, ka Konghucu, ka Kristen, ka je nyana daekeun atuh alhamdulillah, nyana teu daekeun jatuh kege diwaris ku urang. Tuh sia jadinya opan kuari bener tuh. Enggak cak urang antepkeun Kristen Katolik kena ambalaya di neraka. Enggak, atawa kajen teh urang ka neraka ge kan tempatna geus ku kafir tah. Begitu urang di ka neraka kan mana tempat aing? Cek malaikat balik kayak udah tidak ada tempat ini. Udah ke surga aja ya, yuk boleh deh.